ngopi. Dina ayuhal walad di halaman awal aya bahasa kieu nu luar biasa ya. Min jumlati mana sohahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu alaihi salam. Kanjeng Rasul nganasehatan ka umatna teh kieu alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istigoluhu bima la ya'nihi. Ciri jalma anu ngabalieur ti Allah atanapi ciri ngabalieurna Allah ti hiji hambana nyaeta hiji hambana dibere kasibukan dina perkara nu eueuh guna kadeta. Cirina tah Allah geus teu peduli ka umatna teh ka hambana teh dina nalika si hambana migawe hiji perkara nu eueuh guna. Hade matak sagala rupa tingkah laku urang kudu bisa bernilai ibadah. Wa innam ro'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqalahu minal ibadah. Saha jalma anu sawaktu tina umurna dipake lain dina ibadah, da manusia mah diciptakeun ngarepikeun ibadah. La jadirun antatula alaihi hasratuhu. Maka yakin bakal jelas panjang karugian eta jalma. Ade sawaktu urang henteu bernilai ibadah, nilaina eueuh gunana, maka yakin bakal panjang karugianana. Wabil khusus isukan di akhirat di alam barzah. Wa man jawaza al arba'ina walam yaglib khairuhu ala syarrihi. Saha jalma anu ngaliwat 40 tahun. Jalma geus 40 tahun ya. Tapi kaalusana leuwih saeutik tibatan kagorengan. Kagorenganana leuwih loba tibatan kaalusanana. Fal yatajahaj ilan nar, maka siap-siap eta jalma bakal jadi penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Madak euy, idza balagor rajul menurut Imam An-Nakhai, idza balagor rajul arba'ina sanatan ala khuluqin. Saha jalma nu umurna geus nepi kana 40 netepan ka manehanana teh kana hiji tingkah laku watak. Netepan kana watakna lam yatagoyar anhu hatta yamuta. Maka eta watak geus moal bisa dirobah deui. Nepi ka maot oge, hese ngarobahna. Madak kade di umur 40. Auqatuka umruka. Waktumu adalah umurmu. Wal umruka ra'su malika. Sedangkan umur itu modal pokok utama keur urang teh. Wa alaihi tijaratuka. Ku ayana umur urang bisa berniaga jeung Allah. Ngalap bati ti Allah. Nyaeta meunang na ridho Allah. Sakitu tong hilap ngopi. Subhanallah aya ku nikmat. Udud teh.